Panto teater hiji sesah dibuka. Waktosna nonton COD. Wis, si Piki mobil anyar bang, tahun sabra ya? Ieu teh mobil tahun 88. Aslina ieu mulus keneh tahun 88 teh. Irit tak? Irit pisan mobil ieu mah. Manya? Aslina Bandung Jakarta PP ukur 2 liter. Wah, bener. Ngan bensinna dicampur. Campur naon mah? Campur dorong. Iya. Aduh. Ripuh atuh bang, jeung cangkeng moes biti satu ieu mah aduh. Anjir. Bros, telat. Enak, Pan. Pak RT teh ke mana-mana? Depan ke mana atuh? Oh, gitu. Buah-buah urang teh jodoh, Pak RT. Nah. Apaanan? Jodoh mah gak kemana-mana. What the fuck? Amit-amit! Antosan Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, makan cali Pak. Kumaha aya naon Pak RT? Iya, kelarasan nuju ngadata bantuan sosial, bansos. Bansos? Mohon. Kedap Pak RT, bade ngenambel kopi. Mangga. Pami aya mah kopi susu. Kopi susuna nganggo es teu? Yang nganggo es atuh. Upami teu ngaya mah jangan kopi UU. Bolak-balik weh. Aduh, capek. Kunaon teh? Ditinggal teh asa bolak-balik wae ka dapur. Nya, Ca. Kan teteh boga gula. Naon urusana? Cek dokter, lamun boga gula, kudu sering-sering dicek. Si Api teh kemana sih? Tah, ayo Mang Devan. Mang Devan! Mang Devan! Mang Devan, Naon, Mi? ningali si Api tuh? Henteu. Ih, tadi teh ngomong rek ngusep. Tapi ka ayeuna can balik-balik geura. Nah, kumaha kitu? Ari di balong mah meni kuatan melongkeun ku kumpul
ti isuk nepikeun ka peuting. Nah, ari ka pamajikan tara pernah melongkeun siga kukumpul. Oh gitu. Ami hoyong ditinggalikeun lila jiga kukumpul. Nya atuh hayang. Aya carana mi. Cik kumaha? Dihareupeun si Api. Tenam gaya kukumpul. Mau kumaha gaya kukumpul teh? Emang bisa? Bisa Allah. Di Ciduhan. Aduh, ini luhur buah teh. Jabari tungtung deh. Mang lebah hiledak. PRT, Pakai gantar atuh. Luhur geninganan. Ai pamajikan sehat? alhamdulillah. Cenah uok wae. Nya eta nu dimiram. Matakna ka pamajikan kudunya jeung eta bejaan ka pamajikan teh lamun nyiram ulah kunci kalau merah matak sapal. Naon, Wak? Biasa we Wak, urang teh aya piceritaeun. cerita naon Sabenerna mah urang era pinung budak teh. pamajikan mah nah aku naon Nya, urang teh keur bobogohan pernah janji. Rek mang melikeun emas 50 gram. alus atuh terus kenyataan aku maha 5 gram, Wak. Da eueuh duitna. Terus anu kadua, saenggeus kawin, urang janji rek mang melikeun imah. Nepi ka ayeuna kontrak we. Terus nu katilu, saenggeus boga budak, urang janji rek mang melikeun mobil. Nepi ka ayeuna make motor butut we anger. matakna janji teh ulah manis wae bisi biwir digembrong sirem. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang Eteh. Kan dia gerak. Naon atuh depan? Siga emang penting wae. Nya teh. Depan teh nyatakeun ka awewe ditolak wae. Kumahanya ameh teh ditolak wae. Oh, eta gampang atuh. Tinggal ganti ngaran we. Ulah Depang. Ganti kunaon? Ganti we ku rejeki. Insya Allah geura moal aya jalema nu nolak rejeki. Nah hanya pirup teh coba-cobaan. Bener atuh mang karena oge hirup emang kumaha gitu. Hayang segala nyobaan. Ningali motor anyar hayang nyobaan. Ningali mobil anyar hayang nyobaan. Asup ka toko baju oge hayang nyobaan. Lamun ninggal misa sabia Eta mah hayang jadi kabogo atuh. lamun geus jadi kabogoh
hayang nyobaan teu. Ini sasabian geus jadi kabogoh mah tuh hayang neraktir. Ini sasabian. Depan. Gak nyumput teh. Nah, bet kudu nyumput. Pan tadi mana tinggal kerja bakti. Sakeling deui Pak RT ngalewat ka dieu sia. Anu kudu nyumput mah emang atuh. Nah urang kudu nyumput. Kan di dinya tinggal kerja bakti na oge. Apaanan tadi abi izin ka Pak RT teu ngilu kerja bakti teh. Ngajajab emang ke rumah sakit. Wah edan. Naon, wah Dia ngajakin budak daring. Oh, kieu wah urang ya ti mimiti kawin nepi ka ayeuna. Usaha lancar. Gede kawani teu sieun ka sasaha. Ka Satpol PP teu sieun. Ka polisi teu sieun. Ku tentara sieun teu. Teu sieun. Katingali emang dirinya mah wanian. Lawanya ya telepon. Sok angkat heula we. Halo Bunda. Mohon, ieu nuju sareng si Uwa ngobrol. Rencanana mah bade ngopi. Oh nya tuh mohon Bunda. Mohon. Nya ayeuna. Mohon. Enak kadinya nya. Mohon Bunda. Mohon. Nya ayeuna. Wah, pamajikan telepon, kita balik. Oh, kita nganter ke pasar. Cenah wanian. Sieun keneh ku pamajikan. Sudah teh wanian eta mah. Ayo ah, mangga. Assalamualaikum. Sieun pamajikan. Ayo wae aja. Terus, kenapa kumaha?